Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu ila yaumil qiyamah. Faya ayyuhal hadirun ittaqullah faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Wa qala aidan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa akhadna minkum misaqan ghalidha. Shadaqallahul azim. Hadirin wal hadirat para sepuh sadayana anu kusim kuring dipihormat. Dinten ieu urang sadayana hadir di haplah mubarakah daya sanes janten saksi sejarah kanggo dua insan, dua hamba Allah Subhanahu wa taala, Cep Hasan sinareng Neng Heni anu bade diistrenan dina dinten ieu. Mudah-mudahan akad nikahna sing aya dina kalancaran. Akad nikahna sing kenging barokah ti Allah Subhanahu wa taala. Cep Hasan sinareng Neng Heni kupingkeun bageur ku anjeun duaan. Anu kahiji niatkeun ku anjeun duaan ngalaksanakeun ieu pernikahan seja ta'abudi, seja ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Anu namina nikah sanes sungkul nu namina ibadah. Nanging oge anu namina nikah disebat dina Al-Qur'an nyaeta misaqon ghalidha, perjanjian anu kuat, perjanjian anu agung, perjanjian anu suci. Allah Subhanahu wa taala ngagunakeun kecap misaqon ghalidha dina Al-Qur'an ayat 3 kali. Anu kahiji dina surat Al-Ahzab dina nalika janji para nabi ka Allah Subhanahu wa taala. Para nabi rek ngalaksanakeun tugas kenabianana nyaeta dakwah, dilaksanakeun sadayana ku para nabi anu mulia eta, sehingga anjeunana henteu cadeka, henteu cedera, anjeunana amanah. Anu kadua nyaeta misaqon ghalidha disebat dina surat An-Nisa ayat 154 dina nalika janji Bani Israel kazat Allah Subhanahu wa taala rek patuh, rek satia kazat Allah Subhanahu wa taala. Bani Israel dipaparinkeun nikmat anu teu kinten seueurna ku Allah Subhanahu wa taala. Nanging naon anu karandapan ku anjeunana Bani Israel ternyata codeka khianat kana perjanjian anu kokoh eta teh. Akhirna Bani Israel dugikeun ka dibenduan ku Allah Subhanahu wa taala. Anu katilu misaqon ghalidha, perjanjian anu kuat teh Allah nyarioskeun perjanjian antawis suami sinareng istri. Wa akhadna minkum misaqan ghalidha, perjanjian anu kuat, perjanjian anu agung. Nikah disebat perjanjian anu kuat. Kumari anu namina nikah Cep Hasan sinareng Neng Heni sanes sadinten dua dinteneun bager. Nikah sanes sasasih dua sasiheun, sanes satahun dua tahunan. Tapi anu namina nikah dugikeun ka akhir hayat. Malih jaga di yaumil qiyamah mugi-mugi sing tiasa ngahiji oge
di surgana Allah Subhanahu wa taala. Entong janten jalmi anu codeka anu mengingkari kana janji anu kuat ieu, anu balukarna hirup anjeun bakal cilaka. Allah Subhanahu wa taala midawuh dina Al-Qur'an, wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Prakgera cumponan janji-janji aranjeun, saestuna nu namina janji jaga dina poe kiamat baris ditaros ku Allah Subhanahu wa taala. Ieu nu namina pernikahan mangrupikeun janji misaqon golidho, janji anu kuat. Dina kanyataanana kumaha supados anu namina rumah tanggi teh kiat, jalaran urang teu sakedik nyaksian aya akad nikah nu dilaksanakeun sadinten dua dinten akhirna papirak, satahun dua tahun akhirna papirak. Kumaha supados nu namina misaqon golidho ieu biasa dicepeng ku anjeun duaan, sing emut ku anjeun duaan Cep Hasan sinareng Neng Heni rehna aya 3 perkara anu tiasa ngiatkeun misaqon golidho eta sehingga tali pernikahan anjeun duaan kiat. Anu kahiji nyaeta tanjerkeun salalamina mawaddah, nyaeta kacintaan. Mangga rupina Cep Hasan sinareng Neng Heni pupuk ku anjeun, gemuk ku anjeun cinta asih di antara anjeun duaan. Malih kacintaan ka pasangan anjeun qobla nikah kadahna langkung kiat deui ayeuna saparantosna akad nikah. Insyaallah ku jalan eta rumah tanggi caroge sinareng istri anu dibeungkeut ku mawaddah nyaeta ku kacintaan janten ngiatan kana misaqon golidho ieu. Anu kadua nyaeta nu tiasa ngiatan kana misaqon golidho nyaeta warohmah, kanyaah kadeudeung. Cep Hasan sinareng Neng Heni mangga anjeun duaan kedah silih simbeuh ku kadeudeung, silih seblok ku kanyaah, salami rumah tanggi ieu. Insya Allah nu namina rumah tanggi anjeun bakal awet, bakal bagja. Nanging sakumaha saupamina kacintaan akhirna lami-lami nyakedikan bahkan janten ical. Kanyaah kadeudeung oge ternyata tambih-tambih sakedik. Tong leutik hate anu katilu asal ku anjeun dicepeng pageus sakuat-kuatna. Nyaeta anu namina pernikahan, nu namina suami, nu namina istri, nyaeta amanat ti Allah Subhanahu wa taala. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wanti-wanti kana janten para caroge dina waktos nuju hujjatul wada. Di padang Arafah baginda Rasul nawasiatkeun ka para caroge, fattaqullaha fin nisa fa innakum akhadtumuhunna bi amanatillah. Hei para caroge, para salaki, anjeun kudu takwa ka Allah Subhanahu wa taala dina urusan istri. Maksudna eta anjeun kudu sieun dina nalika mempergauli hirup kumbuh sasarengan sareng janten istri. Entong dugikeun ka ngaraheutkeun kumargi anu namina istri anjeun teh mangrupikeun amanah ti Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah 3 rupi ieu dicepeng sapage-pagehna rumah tanggi anjeun duaan awet sanes wungkul dugikeun ka paketrok iteuk. Nanging mugi-mugi tiasa sasarengan oge jaga di surgana Allah Subhanahu wa taala. Ayeuna rumah tanggi anjeun duaan di alam dunia ieu mugi-mugi didoakeun sing mulus rahayu berkah salamet sareundeuk saigel sabobot sapihanean teu pakia-kia teu pahilir-hilir cai pagirang-girang tampian. Saur bahasa agamana sakinah, mawaddah, warahmah. Mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala ngaijabah kana cita-cita hidup duaan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim
wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.